A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa ikhwani minal anbiya'i wassalamu wa ali kulli min ajmain wal malaikati wa ila hadrati jamali fi musanifi khususan sahabul mu'alif salam taufiq wa Zaid al-alim al-alama Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir wa sahabul mu'alim Jurumiyah Imam Sanah Haji wa sahabul mu'alim Akhlaqul Banin wal Humam Syekh Umar bin Ahmad Baraja wa jamali fi radhiyallahu anhu wa ila hadrati jami' syayukh wa saddatul karamat rahimahullah ta'ala nafa'ani wa nafa'ani wa silsilati fi adil kutub wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du qabatu qabiyasin qabul khatam kalam. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi rasulullah. Wa ma taufiqi illa billah la syarika lahu. Nomor sabarahannya ulah 40 kilo terus kengser geningan 40 kilo 42 40 kilo naonannya wala yasihu saumul idain. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala yasihu sareng henteu sah alias terjadi bahasa Indonesia mah tuh oke gitu. Naon saumul idaini saum lebaran 2 tegasna Idul Fitri sareng Idul Adha. Wala yasihu jeung henteu sah alias henteu jadi naon saumul idaini saum lebaran 2 tegasna saum lebaran Fitri sareng lebaran Adha. Idul Fitri sareng Idul Adha. Wa ayami tasyriki sareng dina pirang-pirang dinten tasrek sareng dina pirang-pirang dinten tasrek tegasna tanggal 11 tanggal 12 tanggal 13 sasi Rayagung tegasna tanggal 11 tanggal 12 tanggal 13 sasi Rayagung. Wa kadza jeung etanya kitu deui henteu oke
Itu sah teh terjadinya. Wakada jeung etanya kitu deui henteu oke. Saum anis pul akhiru ari saum tengah-tengah anu akhir min Sa'bana barisan tina sasi Sa'ban. Sa'ban teh urang mah ruah. Rajab ruah puasa. Ruah teh sok disebut ku Sa'ban. Sa'ban teh ruah teh. Wa yaumi syaki sareng dina dintenan mangmang. Ila ayasilahu angin yen nepungkeun ieu jalma kana yaum. Angin yen nepungkeun ieu jalma kana yaum bima ku dinten qoblahu anu tetep ieu mah dina samemeh yaumus syak. Anu tetep ieu mah dina samemeh yaumus syak. Awali qada'i lamna li ta'lil. Hartosa li ta'lil teh alasanana itu. Elatna tina sapalina huruf jar. Tina sajumlah harap jar saur jurumiyah mah aya 8. Wa hurufil min wa ila oh aslinya. Li qadain atawa nyambung keunana teh gitu. Atawa nyambung keunana teh gitu. Karena ngodoan saum. Tak itu logatna. Atawa karena nyambung keunana teh karena ngodoan saum. Aw nadrin atawa karena nadar. Atawa karena nadar. Awirdin atawa karena tos biasa. Atawa karena tos biasa. Atawa karena tos biasa. Waman sareng ari saha jalma deuk isi deuk pamegat nu penting tos mukalaf Islam bale gaduh akal eta absada anu ngaruksak ieu eman alias ngabatalan ieu eman sauma yaumin kana puasa sadinten min Ramadana barisan dina saum Ramadan. Wala rukhsata sareng henteu aya kamurahan eta maujud jeung teu aya kamurahan eta maujud lahu pikeun eman fi fitrihi dina bukana eman. Bijimain bukana teh bijimain ngabatakeun saum Ramadan teh ku entotan gitu entot jelema tah deuk entot hayam gitu mainnya ngentot sireum pa alaihi mangka eta tetep ka eman
al ismu ari dosa gede wal qada'u sareng qada fauron dina pada harita wa kafaratu ziharin sareng kifarat dihar. Paslun yajibul haj. Alhamdulillah ayeuna ajeun musannif bade neraskeun hanca anu berhubungan sinareng saum. Anu bade diuningakeun ayeuna nyaeta saum anu haram dilaksanakeunana. Saum dina eta dinten kitu oten. Jadi lamun saum teh dina eta dinten putih sanes kengeng pahala urang teh nya. Justru kengeng siksa. Sanes kengeng ganjaran tapi kengeng genjeran. Itu. Sanes kengeng pala tapi kengeng palu itu ditakol. Saur Amin teh saum iraha cenah Bapak anu teu sah disauman ku abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna nuju saum wae. Tos bade 4 sasi abdi teh saum. Tah nu kedah diperhatoseun ku urang aya dinten anu haram ngalaksanakeun saum dina eta dinten nya. Haram mah lamun di rumpak lamun dipidamel urang teh sanes kengeng ganjaran tapi kengeng genjeran. Sanes kengeng pahala justru kengeng siksaan. Sanes kengeng pala tapi kengeng palu gitu. Tah di antawisa diuningakeun di dieu henteu sah ngalaksanakeun saum lamun saumna dina dinten lebaran. Gitu. Anu mana jumlah lebaran dina sataun teh aya 2. Hiji Idul Fitri nyata lebaran saatos ngalaksanakeun saum Ramadan. Tah wongina takbir enjingna disebatna lebaran Idul Fitri. Najan Amin getos saum ge. Tadina Idul Fitri mah teu kengeng saum. Lamun saum teh berarti ngalaksanakeun paharaman. Bila mana ngalaksanakeun paharaman sanes kengeng ganjaran justru kengeng genjeran. Sanes kengeng pala tapi kengeng palu gitu. Nya disiksa ku Gusti. Ku sabab ngalaksanakeun paharaman. Anu nomor kadua teu kengeng saum teh dina lebaran Idul Adha. Nyaeta lebaran saatos kaping 10 sasi. Nyaeta lebaran anu aya dina sasi Idul Adha dina sasi Rayagung. Nyaeta kaping 10. Tiap-tiap sasi Rayagung nu kamari atos. Nyata lebaran mencit nya lebaran kurban haram tah. Ngalaksanakeun saum dina lebaran kurban. Lamun dilanggar ku cara saum niatna saumna teh hoyong kengeng ganjaran moal dipasikeun da ganjaran. Anu dipasikeun teh genjeran. Niatna hoyong pala mal dipasikeun eta pala kado dipasikeun teh palu gitu. Hoyong sorga mal dipasikeun sorga tapi nu bakal dipasikeun teh neraka naudzubillah. Matak teu kengeng saum lebaran Idul Adha. Terasna nu katilu dinten anu teu kengeng di sauman teh nyaeta dinten tasrek. Dinten tasrek teh tanggal anu aya saatos kaping 10
Idul Adha. Jumlahna 3 dinten. Kahiji tanggal 11 haram tah ngalaksanakeun saum dina kaping 11. Kusabab dina kaping 11 teh urang sadayana tiasa kene ngalaksanakeun kurban berarti lebaran kene. Anu nomor kadua kaping 12 sami deh. Urang teh tiasa ngalaksanakeun kurban berarti lebaran kene. Anu nomor katilu kaping 13 sami kaping 13 ge urang tiasa ngalaksanakeun kene kurban berarti lebaran kene. Berarti ti kawit kaping 10 Rayagung ditamian 3 dinten disebat dinten Tasrek 11 12 13 urang diharamkeun ngalaksanakeun saumnya haram tah. Lamun urang saum dina kaping anu nembe moal keng ganjaran. Justru anu bakal dipasikeun teh genjeran. Moal kenging pala justru anu bakal dipasikeun teh palu. Gitu. Moal kenging sorga justru anu dipasikeun teh neraka. Naudzubillah. Kenging. Aya deui cenah nip anu teu kenging ngalaksanakeun saum salianti dina dinten Tasrek. Aya deui saruki musannif. Wa kada anispul akhiru min Sa'bana. Nya kitu pula dina pada haram ngalaksanakeun saum teh nyaeta saum dina tengah-tengah akhir sasi Sa'ban. Oh sasi ruah teh cenah nip Sa'ban teh ies. Itu ruah teh sok disebat Sa'ban. Sa'ban teh ruah kene. Ayana teh saatos Rajab sateuacan saum. Rajab ruah puasa. Jadi tukangeun puasa payuneun Rajab. Tabila mana sumping sasi Sa'ban. Satuina tos kalebetkeun akhir tanggal-tanggal Sa'ban. Model Sa'ban teh kanggo tahun ayeuna misalkan 28 dinten. Tah model kaping 27 nya 28 28. Tah menjelang akhir-akhir teu kenging ngalaksanakeun saum. Haram. Naon sabab? Sabab pangna diharamkeun saum bok bilih. Urang saum teh nyangki masa si Sa'ban kene anu sok padahal mah parantos lebet kana sasi saum. Ari Sa'ban mah saumna sunat, niatna teh nya ari Ramadan mah dihukuman wajib. Itu. Kusab kitu teu kenging saum dina tanggal-tanggal akhir sasi Sa'ban atau ruah itu. Tak terkecuali cenah kitu. Terkecuali kodok gitu. Lamun teh mah Mang Jahed dina saum tahun kamari aya anu bolong gitu sehingga bocor nya kutu damang gitu nya panas tiris sareeng nyeri patuangan ongkek-ongkekan pada malan teh tos dilandong anger kene teu acan sehat. Nah dipaksakeun saum pek teu kiat sehingga teu saum sadinten teu saum. Nah ari pek teh damang cariosna teu acan kabujeng ngodoan saum Ramadan sadinten teh hilap gitu emut-emut sasi ruah. Oh bari tos bade akhir sasi ruah nate 28 dinten emut-emut kaping 27 sasi ruah ini kaping 28 kaping 28 wah eta mah
antaranya ketan ka akhir sasi ruah mang antara tos lebet kana kaping hiji Ramadan jeung teu acan lebet kana kaping hiji Ramadan. Tapi gaduh kodoaneun kumaha tah? Ieu mah saumna teh alasanana ku sabab kodo. Tah awali kodoin lamna li taklil mangga lamun saum sasi ruah walaupun dina tanggal-tanggal akhir ngalaksanakeun saum lamun saumna saum kodo mah tah teu sawisio saum kodo mah kitu kitunya kaping 28 teh saum wengina niat nawaitu soma godin an adai pada syahri Ramadan hari sanati kodoan gitu lillahi ta'ala niat abdi saum dinten enjing sasi ieu kitu karena kodo fardu karena Allah Ta'ala kitu kaping 28 dina poe mangmang tah nya sasi ruah niatna kodo kengeng tah mah ari kodo mah lamun salian ti kodo mah teu kengeng kitu salian ti kodo mah atanapi ku sahab nadar kitu model contona ceuk aoten lamun neng jahro nampi cintaku aku akan puasa cenah 1 hari nyuratan aoten teh dibalas I love you lagi aduh I miss you I love you wah atuh aten teh cut cerotnya ciduhna teh ku atoh da ditampi teh tah nadar bade saum ari katampina sasi Rajab henteu ujug-ujug saum cicing heula teh ari tos ruah pertengahan kaping 27 kaditu tos akhir emut abdi teh lamun katampi ku neng jaro bade saum tacan saum ya kaping 28 teh saum oten teh saumna teh niatna karena nadar lamun katampi eudeuh saum tah lamun saumna ku sabab nazar mah mangga saum dina akhir sasi ruah walaupun tos kalebeteun kana dintenan mangmang da eta mah saum nu wajib dilaksanakeun ku sabab nazar kitu model ceuk ajengan lamun abdi katalar jurumiyah abdi bade saum 2 dinten pek teh katalar jurumiyahna teh dipecak lancar tuluy dibalikeun mecakna lancar 2 dinten tah bade saumna dina sasi eta nyarios teh sasi ruah kitu kabujeng hilap hari tanggal 25 karek emut sasi ruahna teh kana nadar lamun kata jurumiyah bade saum 2 dinten saum ajengan teh kaping 20 genep 27 saum 2 dinten tah walaupun saumna dina akhir sasi ruah ku sabab eta mah saum nadar mangga teu haram ku sabab alasanana nyumponan panazara gitu atawa saum akhir sasi ruah teh awirdin ieu mah biasa wae udah biasa melaksanakan saum sampai bulan ruah akhir modal amin saume gitu duikeun ka akhir sasi ruah oge sok saum tiap-tiap tahun ayeuna dugi kana sasi ruah bahkan tanggal-tanggal akhir da geus biasa kitu tah kanggo anu biasa mah saum duikeun ka ruah bahkan tanggal akhir sasi ruah teu sawios-wios teu haram nya da eta mah tos janten wirid tos kabiasaan
saum tiap-tiap tahun sok dugi ka sasi ruah. Itunya. Itu. Lamun teu aya elat mah teu aya alasan ngalaksanakeun saum dina akhir sasi ruah, eta teu kengeng. Mode lain kodo ieu mah. Lain nadar ieu mah. Atawa lain kebiasaan ieu mah. Jo saum ujug-ujug saum. Dina akhir sasi ruah teh ditaros napangna saum. Hayang we gitu. Naon alasanana? Teu aya alasanana mah. Hoyong we. Eta mah haram ngalaksanakeun saumna. Kitunya da teu aya alasan. Gitu. Aya deui nip dinten anu haram ngalaksanakeun saum teh. Aya saeuki musannif. Wa yaumi syaki jeung dina dinten mangmang. Ila aya silau bima qoblahu. Nya kitu deui dina pada haramna ngalaksanakeun saum nyaeta saum dina dinten mangmang. Kumaha dinten mangmang teh? Nyaeta dinten apakah ieu dinten teh geus lebet kana kaping hiji sasi Ramadan atau teu acan? Apakah sasi ruah keneh atau tes lebet kana sasi Ramadan mangmang? Komo zaman ayeuna ge nya lebaran teh osok 2 tanggal. Mereka mari Idul Adha ge nya. Aya anu dinten Salasa, aya anu dinten Rebo. Ramadan ge sami. 2 dinten. Kusau zaman kiwari masuk sagala dobel 2 dinten wae. Komo jeung anu tarekat-tarekat nu sanes segeunya sok rada pangpayuna geuningan lebaran teh. Jadi atuh 3 dinten. Ulah kumawantun saum bari teu aya alasanana dina akhir sasi ruah. Bok pilih kalebetkeun saumna teh kana dinten mangmang. Apakah geus lebet kaping hiji sasi Ramadan atau teu acan? Apakah teu acan lebet kana sasi Ramadan atanapi atos? Teu kengeng saumnya kecuali aya alasan. Nyata diantara ku sabab qada atau ku sabab nadar atau ku sabab tos biasa wae sok saum duikeun ka kana sasi ruah. Itunya kade kita. Ilaya silahu bima qoblahu. Terkecuali aya anu nyambungkeun antara saum urang jeung saum anu samemehna. Anu maksudna lamun teh mah dinten mangmangna teh kaping 28. Apakah eta kaping 28 teh reres tos kaping 28? Apakah tos kaping hiji sasi Ramadan? Tangan samemehna urang teh da ahli saum teh ya. Nya sasasi ruah teh sok tamat gitu saum. Da urang mah sok saum sataun campleng teh ya. Buka-buka lebaran, Idul Fitri sareng Idul Adha. Atau teu damang namanya teu saum. Ari sehat mah terase saum. Idul Fitri Idul Adha diren heula. Raya Agung ruah sok tamat gitu. Saum. Kamu anu ahli saum mah nya. Kamu anu ahli saum. Dugikeun ka sasi ruah tamat teu sawios-wios. Nya ieu mah anu tong saum teh lain ahli saum dugikeun ka sasi ruah jo saum. Ditanya alasan teu puguh qada sanes, nadar sanes. Osok saum ka sasi ruah oge tara eta mah haram. Itu nya kadenya. Sta ieu dinten-dinten anu haram ngalaksanakeun saum. Salajengna sareng musannif. Waman afsada terasna sauma yaumin Ramadana. Wala rusata lahu bi fitrihi bijima'in. Fa alaihil ismu wal qada'u fawran
wa kafaratu dihari. Sing sahajamin adek isi dek pamegat. Nu penting mukalaf. Islam bale gaduh akal. Anu ngaruksak saumna walaupun sadinten bari saumna saum Ramadan gitu. Bari ngaruksak saumna teh ku entotan. Jadi buka nate ngabatalan nate ku entotan. Ieu ngentot pamajikan atau salaki. Atau ngentot sato gitu. Atau ngentot lalaki deui ku lalakinya. Omo teh aleh. Atau awewe gitu. Ku bonteng. Atau ku terong gitu. Atau ku cau gitu. Atau ngasupkeun buah gitu. Atau ku mutu gitu. Atau ngasupkeun belut gitu lah. Naon gitu. Masya Allah. LGBT namanya teh. Nah, itu. Ngaruksak saumna ku entotan. Tamangka kanggo eta jelema. Ya, berarti geus ngalaksanakeun dosa gede tah. Nah, cenah amang dan entot nage pamajikan. Anu diajak entotanana ge salaki gitu. Anu dientotna oge terong ieu mah gitu. Gitu. Atau nu dientotna ge cek Mang Rohidin teh doma amang gitu. Doma kuring gitu. Nu kuring da doma nage. Gitu. Jeung dosa sagala bari dosa gede. Gitu. Tah, walaupun anu dientotna teh pamajikan atau salaki atau terong yang tidak tahu apa-apa. Kata terong siapa? Siapa yang memasukkan? Saya mah keur ngagoler cenah. Di dapur jadi diasupkeun cek terong. Itu atau cek doma. Ah, saha nu metot urang? Urang madeg maju kalau dibetot jadi urang mundur. Oh, si itu keur kiih jadi bus kana liang. Gitu. Urang keur lempang ka hareup. Dibetot ku si eta. Jadi urang mundur. Urang mundur manehna kiihnya asup. Tadi samping dosa gede wajib qada iraha. Geus beres saum Ramadan. Ulah diengkekeun. Gitu, ulah diengkekeun. Hari takene tos beres lebaran, wios teu kengeng saum sunat nyawalan genep dinten. Kodok we tamat langsung. Tuluy ngalaksanakeun kiparat dihar. Hartos kiparat dihar teh kiparat anu agung. Gitu. Naon rupina? Nyaeta kudu ngamerdekakeun abid. Oh, ngagaluh abid. Di mana tuh ayeuna aya abidnya? Atau amat? Di mana ya amat lagi amat BKI? Aya di kale. Eta mah atuh amat sebelu teman. Lalaki beulian awewe beulian nyawa baheula gitu. Anu sok digawekeun mun aya disebut budak teh sahaya itu. Pan geus teu aya amat jeung abid nya. Amat abid gitu. Amat yang awewe, abid yang lalaki. Aya ge ngaran unggulnya amat gitu. Dulurna amat, dulurna deui tamat gitu. Tuh aya ge Mang Amat BKI tuh abid mah ngaran unggul Mang Abid. Itu, lamun teh mah amat teu aya, abid teu aya. Naon gentos kiparat diharna? Nyaeta kudu ngagaluh onta. Sakumaha jumlahna 60. Oh. Makanya hijina teh sabaraha ten onta teh kamari teh ten. Basa urang meuli teh ten. Oh. Tarolah onta teh misalnya 10 juta. Kali 60 berarti 60 juta. Ngomongnya 60 juta. Nya 60 juta nya tuh. Kumaha ontana teu aya, udah artosna ge teu aya. Nah, naon tah alternatifna? Wayana kedah saum 2 sasi.
berturut-turut ulah batal-batal gitu. Isi mah kecuali kumen pamege tatuluy ya ini keur 2 bulan. Aduh teu kuat gaduh panyawat eta naon teh mah gitu. Atau lambung sok janten saum teh aya alternatifna aya naon nyata sedekah ka 60 jami fakir jeung jami miskin 60 jami tah sapakirna samiskina teh samud samud aku mah samud teh 3 liter satengah kali 60 kantong ngetang we 6 kali 3 sabaraha 6 kali 3 18 tuluy meureun anu setengah kali 6 berarti 3 gantang jadi 210 litereun 210 litereun jadi 20 hiji gantangeun sok sedekahkeun 20 hiji gantang ka 60 miskin ka 60 fakir samiskina 3 liter satengah gitu. Masya Allah kumaha lamun teu dilaksanakeun ti anu kahiji tungguikeun ka terakhirnya dosa itu batur pararuasa der yen totan atunya meni asara ribu da itunya matak urang teh kedah diajar dermawan diajar bager terus diajar saum maupun sunat nyata bok bilih ngalaksanakeun eta pagawean anu dilarang teh sugan ku saum ku dermawan urang teh kuduna gentosan 20 hiji gantang saut aya kagaduh nah sugan atuh ku dermawan urang engke dikolektifkeun dietang pek teh dugi kana ukuran sakitu ke dianggo naur di akhirat jadi lunas urang teu aya beban itunya lamun teh ku saum da ahli puasa urang teh dietang 2 sasi langkung da sok saum kitu sasasi 2 dinten wae mah duikeun ka pupus sabaraha lamun dietang teh langkung ti 2 sasieun tuh sugane janten panaur sametan nya matak dina Islam dianjurkeun kedah dermawan ku sedekah nya ku zakat jeung sajabana teh hal nu sae bok pilih ngalaksanakeun ieu dosa itu paslun yajibu al haju wallahu a'lam.